Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung ngumpulung patepung lawung patepang wajah dina yeu carios. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngengingkeun safaatul udma dina poe kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina. Ogi mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring masih ngadongengkeun carios, nepung kahar musakar. Kalungguhan dongeng teh kacida pentingna pikeun masyarakat anu masih keneh nyekel pageuh tradisi. Dongeng henteu bisa dipisah keun tina upacara ritual manusa nurut keun kapercayaan. Fungsi dongeng ti jaman ka jaman tangtos robah. Dina jaman masyarakat buhun, dongeng teh henteu bisa dipisah keun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nurut keun kana kapercayaan. Dongeng sok dihartikeun alat pikeun ngabobodo budak cengeng. Tapi mun sok dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongeng teh lain wates keur ngabobodo budak cengeng hungkul, tapi ngabogaan tujuan sejen lamun nu ditetelah keun mah. Teu hilap Mang Agustin ngemutkeun laksanakeun salat, sanaos dina kondisi kasibukan pada melan, kumargi ari salat teh tos janten bagja urang wajib selaku muslim. Sakumaha pidauh Rasul. Miftahul jannati as-shola'ah. Hartosna, kunci surga nyaeta solat, Hair Ahmad. Tah jadi kuncina surga tehnya eta solat, sabab inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Solat teh ngajauhkun tina perbuatan keji jeung mungkar. Insya Allah lamun urang jauh tina pamungkaran jauh tina larangan Allah, kening bagja di akhirat. Kukituna jaga solat urang jeng kudu bener urang sholatna, ulah gereges gedebuk mikum-mikum gajleng, sing nyatai solatna sing khusyuk. Palamitra sadaya,
Hayu urang dangukeun cuplikan pidato asli, ti anu ngakuna saurang khalifah, namina Abdul Kahar Muzakar anu ngagederkeun semangat perjuangan ka kelompokna, sehingga anjeunna janten musuh pamarentahan nusah munggu hukum. Nuka carios dina yeu dongeng dikepungku Tentara Nasional Indonesia ti Batalion 330 Kujang 1 Siliwangi, cuplikan yeu manggupikeun naskah pidato nuaya di Arsip Nasional Republik Indonesia, mangga pirengkeun. Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan I adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau NI. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan dipadamkan oleh TNI. Pada dasarnya pemberontakan ini memiliki alasan. Pemberontakan ini memiliki alasan yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Ide mendirikan negara Islam berasal dari Kartosoewirjo yang menyatakan perang melawan Belanda pada agresi militer pertama pada tahun 1947. Dia mendirikan basis pertahanan di Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam. Dalam materi video berikut ini akan kami bahas beberapa pemberontakan Darul Islam di seluruh Indonesia. Pemberontakan di Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo lahir di Cepu Blora, Jawa Tengah pada tanggal 7 Januari tahun 1905. Kartosoewirjo memilih pulang ke kampung mertuanya di Malangbong. Salah satu kecamatan di Garut itu pun jadi basis penting Kartosoewirjo. Pada tahun 1940 ia mendirikan Institut Sufah di Malangbong. Menurut Cornelis van Dijk, dalam Darul Islam suatu pemberontakan tahun 1995 Institut Sufah mulanya dimaksudkan untuk memberikan pendidikan umum dan agama. Akhirnya ia berubah menjadi suatu lembaga yang memberikan latihan kemiliteran selama pendudukan Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang juga memberikan latihan kemiliteran secara resmi pada pemuda Islam. Dari situ kemudian terbentuklah milisi bernama Hizbullah. Menurut Vanji, Komandan Sabilillah Tasikmalaya yang bernama Oni bertemu dengan Kartosoewirjo. Mereka berdua dilarang agar anggota Sabilillah dan Hizbullah harus tetap di Jawa Barat. Mereka yang ikut pergi dari Jawa Barat harus dilucuti senjatanya. Pada bulan tahun 1948 Februari di Desa Panulisan, Distrik Cisayong, Daerah Segitiga, Garut, Tasikmalaya dan Malangbong suatu pertemuan yang belakangan disebut Konferensi Cisayong. Tidak hanya Hizbullah dan Sabilillah yang hadir, tapi juga Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau BEI. Disepakati dalam pertemuan itu soal pembentukan Tentara Islam Indonesia atau I dan pengangkatan Oni sebagai Panglima TI Daerah Priangan. Pengaruh Kartosoewirjo semakin besar, terutama setelah mendirikan angkatan bersenjata untuk NI bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Meski ada tentara bernama TI. Menurut Van Dijk, negara Islam sendiri belumlah terbentuk. Hanya ditekankan pada suatu hari bila pemerintah Republik umpamanya digulingkan Belanda. Paling banyak Van Dijk. Kartosoewirjo menahan diri selama lebih dari setahun untuk secara terang-terangan menolak pelanggaran kekuasaan Republik. Agresi militer Belanda kedua berupa serangan dadakan atas ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 1948 serta disertai penawanan. Para pejabat tinggi kemudian dijadikan dalih oleh Kartosoewirjo untuk memulai suatu negara baru. Ide Kartosoewirjo banyak didukung oleh daerah lain yang merasa kecewa terhadap Indonesia sehingga berkeinginan untuk melepaskan diri. Hal ini menjadi titik mula pemberontakan di TI yang berkembang tidak hanya di Jawa Barat, namun meluas hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dilancarkan mulai tahun 1948. Penyebab pemicu pemberontakan Kartosoewirjo adalah pemberontakan kesepakatan Renville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda.
Penolakannya terhadap perjanjian Renville dapat dilakukan dengan menolak pergi dari Jawa Barat yang saat itu dikuasai Belanda. Kartosoewirjo mengubah gerakannya menjadi bentukan negara yang bernafaskan Islam. Pembentukan negara Islam Indonesia menjadi bentuk protes terhadap Belanda sekaligus Indonesia yang dinilai terlalu lunak, atau Sugirjo kemudian diangkat menjadi imam dari NI. Pada tanggal 25 Januari tahun 1949 ada penarikan antara TNI dari Divisi Siliwangi yang sudah kembali dari Jawa Tengah dengan satu TI. Gambaran atas kondisi ini tergambar dalam film Mereka Kembali yang dirilis pada tahun 1972. Dalam film itu digambarkan ada tiga tokoh yang saling berseteru di Jawa Barat, yaitu Belanda, Republik Indonesia, dan pengikut Kartosoewirjo bersama pengikutnya. Harus bergerilya belasan tahun menjaga keutuhan NI yang dalam buku sejarah Indonesia dianggap di TI saja. Dia tidak kalah keras dengan pamannya. Pembela rakyat yang dicap komunisme dan pernah dibuang ke Bovendigul oleh pemerintah kolonial. Kartosoewirjo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada tanggal 30 November tahun 1957 di peristiwa Cikini. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosoewirjo ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962 di Gunung Rakutak di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada tanggal 5 September tahun 1962 di Pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. Pemberontakan di Amir Fatah di Jawa Tengah. Penyebab pemberontakan ini adalah mengecewakan Amir Fatah akan dominasi kaum kiri yaitu sosialis dan komunisme di Tegal dan sekitarnya yaitu wilayah basis kekuatan dari Amir Fatah. Amir Fatah merupakan tokoh yang membuat lahirnya di Jawa Tengah. Semula ia mematuhi setia pada Republik Indonesia, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung gerakan DIY. Perubahan cecep tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan Kartosoewirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pengikutnya
Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode. Supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bral urang teras keun. Ngepung kahar muzakkar. Bagian ke-30. Eta lalaki teh leumpang ngagegag ke atonggo, persis ke ahariupeun Ilisadeli. Kahar kitu, cek Ilisadeli dina jero hatena. Seret ngusap beu ngeut, ngagisik panon, tapi ari hate mah asa ratuk teu puguh nenjo nu leumpang ke ahariupeunana teh. Beuki dieu keut, beuki sidik, eta lalaki teh make jas warna coklat tina bahan anu alus pisan. Ieu mah asa ginding, Ilisadeli inget kana beja, majar keun teh kamus mah teu terak ku paelor, samalah lamun seuk nyumput tukang eun daun salambar getara katenjo. Kahar muzakkar teh ieu teh. Inget Dewi kana potret anu kungsi ditembong keun ti Pak Umar, ditelek-telek, asa teu puguh, asa kurang sidik. Ongkoh Dewi masih keneh kapangaruhan beja ngeunaan kasaktena. Tunduh, alui. Tembak wi, lah. Lamun sok bedil aing macet Dewi, wah naha dirontok, siah. Yakin, Ilisadeli nguntuk. Beuki dieu keut, anu cek itunganana mah ngan ukur sababaraha lengkah Dewi, moal aya 5 meter Dewi. Bari nahan ambekan, curug katuhuna anu tita digeus napel dina, pelatuk, bedil ditarik ka tukang. Thompsonna disadang utah keun paelor. Der. Paelor samahasen ngan ukur 3 siki anu disada, lantaran manehna henteu terus narik pelatuk bedilna. 3 siki paelor tembus, masing-masing kana tarangna sasiki jeung kana dadana 2 siki, ngalantaran keun eta lalaki teu bisa menyat Dewi. Ngajoprak baloboran getih. Ku Ilisadeli digulang gaper eta mayit teh. Ewoh ciri-cirina naon, ewoh tanda-tanda anu nuduh keun yen eta mayit teh kamus alias kahar muzakkar. Tina jero sakujasna, Ilisadeli nyokot kaca panon hidung anu alus pisan, terus diajaran, sup weh dipesakan. Tina dompetna aya duit ukur Rp150 sedeng keun map anu dikelaikna, ku Ilisadeli dipariksa, dibukaan. Ukur surat-surat penting anu diteken ku kahar muzakkar. Kahar ieu teh. Kira pukul 1:30 genep isuk-isuk, tanggal 2 Februari 1865, serangan fajar geus lekasan. Mait patulaya, nu nyirah masih keneh kanyos teu getihan. Sedeng keun Pak Umar ujuk-ujuk yakin, yen musuh anu ditembak Ilisadeli teh kamus. Waktu anak buahna ngaya keun pembersihan, sababaraha urang tawanan kaitung salah saurang awewe anu beu ngeutna pantes, ku Pak Umar dikumpul keun, saurang-saurang ku Pak Umar ditanya, bener ieu teh kahar muzakkar. Kulantaran diancam rek ditembak kabeh, tumtumna awewe pantes teh ngaku, cenah nya eta teh kahar muzakkar. Salaki kuring, cenah. Nu sejen ge tungtungna mah nganyakeun, sarta anu leuwih yakin mah sanggeus Pak Umar mariksa kaos jeung calana jerona, sabab kanyahoan aya tulisan, KM, disulam. Yakin weh eta teh kahar muzakkar. Kahar beunang. Horse, kahar beunang. Pasukan surak ayuh-ayuhan, ajrag-ajragan, terus silih rangkul silih gabruk bari kebek ku kabungah. Moal aya hiji kabungah prajurit sadunya, kajaba anak buah Pak Umar anu geus hasil nembak kahar muzakkar. Kabungah anu moal bisa diukur ku caritaan,
kajabaku hate-hate anu ngarasa keunana, kabungah anu mangrupa klimaks sanggeus ripuh sataun leuwih leulewiungan. Nusurak beuki rame, beuki ayeuh-ayeuhan, atuh nu sejen nu keur ngayakeun pembersihan gelalumpatan muru babaturanana anu keur ajrag-ajragan. Sanggeus nu anyar datang nyahoeun yen kahar geus beunang, ger Dewi Surak, surak pambungah-bungahna. Kahar beunang. Kahar beunang. Silih rangkul Dewi, silih gabruk bari kebek ku kabungah. Tapi kabungah anu taya hinggana teh kudu dicirian ku Cipanon, sabab sarerea teu bisa nahan Cipanon. Piceurikeun teu kaampeu, sanggeus sarerea inget, yen poe ieu poe diunangna kahar musakar teh meneran pisan poean lebaran Idul Fitri. Lebaran di tengah leuweung dipungkas ku ceurik kabungah, ceurik sedih anu ngan bisa dirasakeun ku geter hate masing-masing prajurit bari ngukur kana kaayaan diri dina mangsana kitu, atuh terus weh sarerea sasalaman, patarema leung-eun, hahampuraan, rehna poe ieu ninggang lebaran. Anak buah Pak Umar ngaralimba, Cipanonna nyalangkrung, sawareh ngalembereh kana pitina, hiji gambaran aworna kabungah jeung kasedih anu hese dicarita keunana. Poe eta keneh, diunangna kahar musakar teh geus tepi ka apare-pare, Makassar, Jakarta malah parat ka asa Nusantara, ngalantaran keun ngaran Siliwangi beuki nyambuang wangi. Mayit kahar musakar digotong ku anak buah Pak Umar, dibawa ka hiji palataran nurada lega, lantaran geus aya beja, ti Makassar rek datang helikopter nurek ngangkut eta mayit jalma penting ka Makassar. Kuring ge anu kabeneran henteu langsung milu ngajorak, mani asa kumaha mah. Bungah beak karep, bungah amarwata sutati neuroun cek kidalang mah. Dibedil ku ili sadeli pimpinan Pertu Umar Sumarna gesaruawi jeung ku kuring, da kuring masih keneh sakasatuan. Seungit ngaran ili sadeli jeung Umar Sumarna, sarua jeung seungitna ngaran kesatuan kuring. Kujang hiji khususna, Siliwangi jeung abri dina umumna. Poe eta keneh ge, sakabeh pasukan mulang. Sarerea baralik ninggal keun leuweung Sulawesi Selatan Tenggara, ninggal keun Pacet, tongo jeung sasatoan liana Dewi bari henteu hayang pileu-lewian mana komo make jeung kudu tepung Dewi mah. Najis teh teuing aing kudu ngalaman kikituan, sanajan sagala rupa kasusah jeung ripuhna awak geusirna kalindih kebekna kabungah ge. Leumpang rurusuhan pisan, saking hayang diura tepi ka kampung. Hayang diura reureuh, hayang diura nyeuung hawa kota jeung hayang sagala rupa wiatu, malum geus sataun leuwih hayeuh wae leulewiungan. Nu nyeri suku nu pateuh, nu gering jeung anu teu bisa leumpang cek paribasana, waktuna mulang mahlir anu maksa keun maneh. Kuring sorangan ngareken tentara, mabok leuweung, anu sabenerna mah henteu kudu kitu, nginget ketkun ieu teh masih di daerah bahaya. Tapi dina seuh-seuhana mah sama sakali bet henteu nembong keun prajurit anu salaosna kudu caringcing. Teu kitu kumaha, kawan tu sipatna teh persis anu borongan. Singsa anu bener-bener kuat, hek, leumpang terus tepi ka kampung. Sabalikna, pikeun anu ngarasa teu kuat atawa capee, riuruh sorangan gemoal aya nu nyarek. Sajeroning mulang teh henteu jeung ngatur formasi, henteu kompak jeung henteu sakumaha ilarna prajurit, dai umahlir anu aing-aingan. Samalah rea babaturan anu ngahagal keun micenan eusi rangsel sapanjang jalan teh. Ari kitu mah eusi rangsel anu sakirana matak beurat mawana, belewer weh dipiceunan. Atuh sapanjang anu kaliwatan teh aya anduk butut, sarung butut, sapatu atawa bubututan liana Dewi.
Dina rangsel kuring gegeus eweuh beas eweuh naon, dalah peelor, sapanjang jalanku kuring di bekas-bekas keun. Ting jelegir sora tembakan teh lain ngabedil uncal atawa naon, tapi ngan ukur miceunan peelor, da embung beurat teh ya, rasa mokaha tugas gelus lekasan. Rek terus ya, cek kuring keadah ya. Kapalang, lah. Terus wi. Capek saya mah. Nya atuda mani ngerasa ripo. Brek we depa, lamun seuk sapi teh mah. Babaturan masih terus ngagedik samalah geus pacorok, pacampur aya anggota peleton itu ngahiji jeung peleton yeu jeung sabalikna, da geus henteu ngatur formasi ti. Nu geus aya di hareup, nu jarak jak kawilang rea, tapi anu di tukang keneh geteu kurang. Ah naha, nyiksa maneh teuing. Heu. Waktosna seep. Caak ah, hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.
Pemberontakan yang mengatasnamakan Islam. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan